warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng Ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hidup teh tangtu kungsi maca atawa ngaragekeun dongeng. Tah, ukituna dina video pangajaran ieu urang teh bakal medar ngeunaan dongeng. Naon wae ciri-cirina, naon wae papasingana, jeung sajabana. Kalian tentu pernah membaca atau mendengarkan sebuah dongeng. Maka dari itu, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai apa itu dongeng, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja sih jenis-jenis dari dongeng tersebut. Dongeng teh kaasup karena karya sastra prosa dina wangun lancaran. Kedua, dongeng teh ngandung unsur pamohalan atawa rekaan nyaeta hal anu teu asup akal. Contohna, misalna dina carita dongeng mah sato teh bisa ngomong. Tah, eta teh mangrupa salah sahiji contoh hal anu teu asup akal atawa hal nu ngandung unsur pamohalana. Tuluy, dongeng mah sifatna teh anonim. Teu kapanggih saha eta nu nulis. Jadi dongeng itu adalah atau termasuk ke dalam karya sastra prosa dalam bentuk pancaran. Di dalam dongeng itu mengandung unsur pamohalan atau bisa juga disebut rekaan, yaitu hal yang tidak masuk akal. Contohnya, misalnya dalam sebuah dongeng, ceritanya itu binatang bisa berbicara. Nah, itulah salah satu contoh dari hal yang tidak masuk akal atau unsur yang mengandung unsur pamohalan. Lalu, dongeng itu tidak bersifat anonim, jadi tidak diketahui siapa yang menulis cerita tersebut. Dongeng sumebarna teh sacara lisan, kucara tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Ukituna versina teh bisa beda-beda, gumantung anu nyaritakeunana. Dongeng menyebarnya secara lisan dengan cara dari satu orang ke orang lainnya. Maka dari itu, versi cerita pada dongeng itu bisa berbeda-beda tergantung yang menceritakannya. Namun, inti dari ceritanya tetap sama. Dicindekeun wangenan tina dongeng nyaeta salah sahiji carita dina wangun prosa atawa lancaran nu ngandung unsur pamohalan. Disimpulkan, pengertian dari dongeng itu sendiri adalah salah satu cerita dalam bentuk prosa yang mengandung unsur yang tidak masuk akal. Papasingan dongeng teh loba. Nyaeta nu kahiji, aya dongeng sasatoan atawa fabel. Nyaeta dongeng anu eusina teh nyaritakeun sasatoan. Nu kadua, aya dongeng mitos atawa mite. Eusina teh nyaritakeun hal-hal anu gaib atawa mistis. Dongeng jalma biasa atawa parabel nyaeta dongeng anu eusina teh nyaritakeun kahirupana atawa lalampahan jalma biasa. Dongeng sasakala atawa legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun
nyaritakeun ngeunaan asal muasal hiji kajadian atawa tempat, sasatoan, tutuwuhan jeung sajabana. Nu terakhir, dongeng babad atawa sage nyaeta dongeng anu eusina teh nyaritakeun ngeunaan kapahlawanan atawa sajarah. Jenis-jenis dari dongeng itu banyak. Yang pertama, ada dongeng sasatoan atau dongeng binatang yang biasa disebut fabel, yaitu dongeng yang isinya menceritakan binatang. Dongeng mitos adalah dongeng yang isinya menceritakan hal-hal gaib. Dongeng parabel yaitu dongeng yang isinya menceritakan kehidupan atau perjalanan manusia biasa. Dongeng legenda yaitu dongeng yang isinya menceritakan asal-usul suatu kejadian atau tempat. Yang terakhir, dongeng sage yaitu dongeng yang isinya menceritakan asal-usul suatu kejadian atau tempat. Contoh tina papasingan dongeng nu tadi disebutkeun, nu kahiji aya dongeng nu dijudulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Eta mangrupa contoh dongeng dina bentuk fabel atawa dongeng anu caritana teh ngeunaan sasatoan. Nu kadua aya dongeng Si Kabayan Ngalanangka. Nyaeta salah sahiji contoh dongeng dina wangun parabel atawa dongeng jalma biasa. Nu katilu aya dongeng Sang Kuryang. Nyaeta salah sahiji contoh dongeng dina bentuk legenda. Contoh dari jenis-jenis dongeng tadi, yang pertama ada dongeng yang judulnya Sakadang Kuyah jeung Sakadang Monyet, yaitu contoh dari dongeng dalam jenis fabel atau dongeng yang menceritakan tentang binatang. Yang kedua, diberi judul Si Kabayan Ngalanangka, merupakan salah satu contoh dari dongeng dalam bentuk parabel atau manusia biasa. Yang ketiga, ada dongeng yang diberi judul Sang Kuryang, yaitu dongeng yang menceritakan legenda atau asal muasal suatu tempat dan sebagainya. Nu kaopat aya dongeng anu judulna teh Ciung Wanara, nyaeta nu kaasup kana contoh dongeng dalam dina wangun sage. Nu kalima aya dongeng nyaritakeun Nyi Roro Kidul, nyaeta salah sahiji contoh dina dongeng mitos atawa mite. Yang keempat ada dongeng yang diberi judul Ciung Wanara, yaitu termasuk ke dalam salah satu contoh dongeng dalam bentuk sage. Yang kelima, ada dongeng Nyi Roro Kidul yang termasuk ke dalam salah satu contoh dari dongeng mitos atau mite. Unsur-unsur dongeng. Nu kahiji aya jejer atawa tema, nyaeta ide atawa maksud nu hayang dihontal ku pangarang dina carita. Tema adalah ide atau maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Nu kadua aya tokoh atawa pelaku, nyaeta anu ngalalakonan carita. Tokoh adalah seseorang yang memerankan pada cerita dongeng. Nu katilu aya watak atawa pasipatan, nyaeta sifat-sifat tina unggal tokohna. Watak yaitu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh yang diceritakan pada dongeng tersebut. Nu kaopat nyaeta latar, bisa latar tempat atau waktu. Nyaeta iraha jeung di mana lumangsungna kajadian-kajadian dina caritana.
Latar tempat atau waktu adalah siapa dan di mana berlangsungnya kejadian-kejadian yang diceritakan pada sebuah dongeng. Nu kadua, aya galur nyaeta runtuyan carita timimiti kajadian nepi ka akhirna. Alur adalah urutan cerita dari awal kejadian sampai akhir ceritanya. Nu kagenep aya amanat nyaeta pesan moral nu hayang ditepikeun ku pangarang. Amanat nyaeta pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang pada sebuah cerita dongeng. Struktur dongeng. Dongeng teh diwangun ku 3 bagian. Aya bubuka, eusi jeung panutup. Struktur dari dongeng itu dibangun oleh 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, bubuka mah mangrupa kalimah panganteur. Pembuka, dalam pembuka itu berupa kalimat pengantar sebelum ke isi dari dongeng tersebut. Nu kadua nyaeta eusi. Runtuyan atau runtuyan tina kajadian si carita dina dongeng eta. Eusi mangrupa urutan kejadian pada dongeng tersebut. Nu katilu aya panutup. Nyaeta anu mungkas si carita dina dongeng eta. Penutup merupakan cerita yang menutup dari si cerita dongeng tersebut.